aing teh manggil profesor. Kunaon nu datang anak mencek. Lain Pak, cuma Pak. Naon? Kompresor. Eta huntu benerkeun, rapihkeun. Kan bae untuk teu bener mah nu penting mah jalan beres kitu atuh. Beungeut marujan penghasilan sia mah alus, ngaleuwieun penghasilan bupati sia mah. Aing mah. Cing atuh kacopet-copet sia ulah sok nyopet di acara aing sia mah belegug sia. Lamun sakali deui nyopet sia, burut sia saumur hirup. Dan nyahoan dikutuk ku Prabu Siliwangi. Ya, mohon Pak. Sesuaikan hirup ya nya. Ya. Duit sakieu, balanjana sakieu, kaayaan kieu, sikapna kieu. Gitu. Bupati penghasilan sakieu, sikapna kieu. Ya. Sekda penghasilan sakieu, sikapna sakieu. Ya. Kepala dinas penghasilan sakieu, sikapna kieu. Sesuai jeung pangkat jeung jenderal. Ya. Sia Maksudnya kumaha? sesuaikan jeung laku lampah. Emang laku lampah si Ohang Ari sia kunaon gawe teh ka awewe wae. nya mending ka awewe daripada ka lalaki. Ya. Ngawin deui. Ya. Ka urang Sukabumi reuneuh tinggalkeun. Ngawin deui ka urang Cimahi reuneuh tinggalkeun. Ngawin deui ka urang Banjaran Bandung reuneuh tinggalkeun. Terakhir ngawin ka urang Majalengka. Lurus tunjung eta manusia nu model kitu disupata ku aing aya nyeri urang Sunda. Kala eta masa kawing. Saha? Iya eta ieu. Eta masa Saha? iya KDM. Saha? Iya. Jadi sia Iya, Pak. anu gawe teh rucah wae. Sanes rusak, Pak. Oh, iyo nu boga gelar ieu teh HK teh. HK teh naon? Kabur kanyut. Nah, sok kitu, Pak. Emang kunaon aya salahna kumaha? Salahna teh laku lampah teu luyujeng beungeut. Jadi kuduna Beungeut model kieu gawe nyandung teu pantes. teu pantes kumaha nyakeun wae atuh dah itu na we kata ripu meureunun.